Halo, bro. Kita mulai lagi dia. Sekarang mah nge-review WKH kanan. Bingung tuh. Kamari hapunten ya ka wargi-wargi penonton sadayana. Kamari teh rencana teh tutut. Arek teh di sawah teh tutut teh can ieu kaparengan can aya tutut. Jadi nu aya we lalahnya kita makan mie anu ladana super lada nganting merek nama naon da can di endorse dia kalau mun geus di endorse ku mie nama disebutkeun ya orang cobaan heula. Bismillahirrahmanirrahim ya pedo ya mie ya pedo sekali. Can naon ladana sikeut. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiah heula ka para karuhun resep mie. Ada aja ya. Lu bari main saeutik. Kalem we da ngadahar mie mah kudu nyantai komo lada kieu mah. Dun. Tapi seger. Ting level sarayji level 5 sih. Mihna ieu ladana level 5. Ieu teh 2 bungkus. Level 5 hiji sabungkus. Lamun 2 bungkus teh jadi level 10 meureun nya. Tapi ngeuna teuing mih naon ngaranna teuing. Nu pogo nama mih we pokona mah. Hah? Lapar ongkoh jiga nama. Lada bisa nginum ya mah. Kira rela sakedeung. Aduh. Wah, mina rada pisan. Aduh. Hese ku sendok emanya diuyup. Diuyup aja cairna gitu. Ku ya. Ku make gapruh. Don. Saking kulada. Nepi ka kieu tuh Ciremay. Ciremay cai. Cianon. Tapi ngeuna mir lada tuh. Buru-buru Urang buru-buru saepkeun bisa anu menta. Masalahna di dia mah sok mararenta mie. Teu anu ngadahar mie sok dipenta. Lada. Aduh. Urang teruskeun lana mungkin make geus 5 menit ya, meuli bae tuh 5 menit ge nya. Pan ngaraloba nu nonton. Sugana atuh langsung di endorse ku ngaran mihna.
Sarua aja ngaran ieu ning jeung aya lauk nu di kalengan teh naon nya? Siotan gitu. Ngaran mie teh. Nah jadi lehoan gitu. Lada pisan. Ari jadi artis ngeunah teh gitu. Hayang mie dipamelikeun di film. Duh. Nah, 2 bungkus edan Tapi bayalah ngerah ke dahar deui berang. Awet-awet keur pandemik mah. Dahar teh cukup sekali. Tapi sekali ge 2 mie na. Jadi wareg lebih ke sore. Ada. Minumna cai nu kieu. Duh leho deh. Bocah jadi rowokan. Bere jajan juga rowokan. Heh. Batur ka ngadar mie teh. Beak bro. Lada. Kecairna sedik. Oke, untuk hari ini cukup. Kita makan mie, ting mie naon ngaranna. Nu puguh mah ngeunah, tapi lada. Bye, kita ketemu lagi besok ya. Tong hilap di subrek, di like, di share, nya ngarah di komen. Sok nu karomen anjing arek request mamam aung. Nya requestna mamam aung kanggo anjing. Jangan lupa oke? Like, subscribe and share. Bye.